Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui urang teraskeun carios dina judul Rusia Pasir Demit bagian ka 16. Mangga ka sadayana cara ketan. Kakocapkeun di hiji lembur katelahna bojong legok. Di eta lembur kerame kadang wargana loba nu kabita neangan ku Janggulung. Perkara pusaka nu sasat keur disayembarakeun ku hiji menak ti dayeuh wewengkon kabupaten. Samalah mah sababaraha raden atawa gegeden katut punggawa cenah. Aya nu kabita kana hadiahna teu saeutik nu karep hayang milu eta sayembara neangan pusaka ku Janggulung. Lembur bojong legok anu biasa mah basajan wae. Kadang wargana dina neangan kipayah jang nutupan kana kaperluan sapopoena teu jauh tina tatanen. Aya nu nyadap, aya nu ngalasung suluh, aya nu kekebonan atawa pipiaraan. Tapi aya nama kerame cenah anu teu pati boga gawe atawa hese neangan gawe. Kabita hayang giluan cenah neangan pusaka ku Janggulung. Godaan hadiah lamun bisa menangkeun kana ku Janggulung katarima ku kadang warga di lembur legok di lembur bojong legok katarimana ti saban jalma anu cenah loba nyaba ka tempat eta. Nah make loba jalma ka tempat eta kabejakeun di eta lembur bojong legok aya hiji sesepuh atawa kolot anu nyaho cenah kana ayana Rusia pusaka ku Janggulung. Katelahna Ki Dirga bumi na Ki Dirga teu sidik mah unggal poe. Bumina Ki Dirga teu sidik mah unggal poe kasemahan ku jalma-jalma anu nanyakeun kana eta perkara pakarang pusaka. Ki Dirga jadi kakocara jadi tempat pananyaan lain ukur ti lembur eta tapi oge ka sabunderning lembur-lembur nu sejenna. Eta kaayaan kitu teh lumangsung sanggeusna aya 2 urang nonoman dayeuh nu nanyakeun perkara ngeunaan ku Janggulung. Horeng sibana horeng eta teh geuningan Raden Jangga katut Raden Kurta tea anu samemehna tumanya ka Ki Dirga. Sanyana mah samemeh datangna den Raden Jangga jeung Raden Kurta geus aya cenah sababaraha jalma anu ngadatangan Ki Dirga. Sabenerna mah Ki Dirga teh teu apaleun kana kaayaanana eta pusaka nu sabenerna. Malahan ngeunaan guha Karanggorowong ge ngan ukur babalentoran dihubungkeun cenah jeung pusaka teh. Sabab samemeh kadatanganana Raden Jangga jeung Raden Kurta aya cenah hiji jawara anu telengas tur barangasan tatanya kamanehanana. Dijawab henteu nyaho ku Ki Dirga. Ieu jawara teh kalakah ngambek malahan mah satuluyna tika nyiksa sagala rupa. Tah tidinya daripada cenah jadi mamala lamun aya jalma nu nanya teh bisa cukup diomongkeun teu nyaho. Tah Ki Dirga teh nyieun pitapak atawa akal supaya ieu jalma teh tirakat wae di guha Karanggorowong. Hasil jeung henteuna mah
eta dumasar kana kahusuan jeung Widi tinu goib tinu mere nyaho di Guha Karanggorowong. Dijabah sakur-sakur jalma anu sok dibejaan ngeunaan Guha Karanggorowong tara baralik deui dina teu hasilna ge sok ngarumasakeun cenah meureun can jadi milikna. Tapi samang-samangsa kabejakeun Raden Jangga Katut Raden Kurta menang ilapat malahan mah tuluy cenah neangan sabab menang wangsit di Guha Karanggorowong. Dumasar kana carita hasilna nonong manti dayeuh nyaeta Raden Kurta jeung Raden Jangga teh anu datang ka Kidirga teh lain unggul nanyakeun perkara ayana pusaka Kujang Wulung, tapi hayang diwidian oge cenah. Bisa disebutkeun menta Widi ka Kidirga supaya diizinan tirakat di Guha Karanggorowong. Cindek nama nu datang ka Kidirga teh aya anu hayang nyaho ngeunaan pusaka Kujang Wulung nu satuluyna dititah ka Guha Karanggorowong. Aya oge jalma anu geus nyaho lamun hayang bisa meunangkeun eta pusaka Kujang Wulung kudu tirakat heula ka Guha Karanggorowong. Tapi datangna ka Kidirga teh menta Widi cenah izin yen manehanana rek ngalaksanakeun eta tarekah. Kitu diantarana pamikiranna jalma-jalma nu beda-beda. Eta warta atawa beja ngeunaan Kujang Wulung teh nepi oge ka Gan Widura. Malahan mah dina hiji poe Kidirga kadatangan tilu jalma nu geuning eta teh Gan Widura dipaturan ku si Lenyai jeung si Cekai. Sarua pamaksudanana nanyakeun perkara Kujang pusaka. Jawaban Kidirga ge sarua nyaeta lamun hayang nyaho ngeunaan Rusia pakarang pusaka Kujang Wulung kudu ngayakeun heula tirakat cenah di Guha Karanggorowong sisi laut kidul. Nya satuluyna eta beja atawa saran ya eta ta satuluyna jawaban ti Kidirga teh dilaksanakeun ku Gan Widura si Lenyai Katut si Cekai. Kakocapkeun di Guha Karanggorowong nu asalna sangat teh ayeuna ampir unggal poe cenah sok kadatangan jalma anu niatna arek tirakat sakumaha menang beja ti jalma-jalma nu sejena. Tangtu wae jalma teh aya anu beja apa beja-beja aya oge anu menang saran ti Kidirga teh. Kulantaran sabab loba jalma anu hayang tirakat nepi ka satuluyna aya aki-aki nu ngaku jadi kuncen di eta Guha Karanggorowong. Satuluyna eta si aki teh cenah sok ngatur kana waktuna tirakat. Sangkan ngan saurang wae nu aya di jero eta guha teh eta aki-aki katelahna Ki Picung. Singket carita Gan Widura menang ilapat cenah sanggeus ngayakeun tirakatea di Guha Karanggorowong. Manehanana teh bakal bisa ngawasa kana pusaka Kujang lamun geus ngalaksanakeun naikeun kana elmuna. Naon cenah elmuna teh nyaeta ieu Gan Widura teh kudu numalkeun 13 awewe anu masih keneh parawan. Lamun rek ditaluntik kudu leuwih jero eta Guha Karanggorowong teh tangtu wae aya makhluk anu goib naha bangsa jin atawa siluman mah. Dicarioskeun dina ieu carita kodam atawa makhluk siluman anu nitis dina batu ali anu sok dipake ku Gan Widura teh ngarupakeun makhluk anu aya
anu cicing di guha Karanggorowong. Jadi sabenerna mah eta teh panipuan ti siluman Batu Ali. Rahayat siluman Silewu teh nu dijadikeun pangeusi Batu Ali warisan ti Kipalang nyieun pitapak supaya Gan Widura teh naekkeun kana elmuna jeung ngawadalkeun 13 parawan 13 awewe nu masih keneh parawan. Dasar siluman jahat aya we meureun tarekahna sangkan jalma kasasar lampah tur nyieun karusakan ka saban-saban manusia sejena. Gan Widura anu samemehna anu teu nyaho yen eta teh sabenerna mah lain ilapat ti pangeusi atawa jin di guha Karanggorowong tapi ti siluman Batu Ali teh tetep we na pikiran mah nyangka eta teh ilapat ti jin atawa pangeusi guha Karanggorowong. Satuluyna eta ilapat meunang tirakat ti guha Karanggorowong teh dicaritakeun ka Ki Picung anu jadi kuncen guha Karanggorowong. Tah kitu Ki, kuring teh ari kapeuting kahiji jeung kapeuting kadua mah teu aya nanaon jempling poe sakumaha biasana, maksud teh nya ukur sora-sora recetna manu kejeung ilaharna. Tapi dina peuting katilu kuring teh meunang ilapat saperti kitu. Jadi kuring teh cenah kudu naikkeun kana ilmu. Tapi syaratna eta kudu ngawadalkeun kana 13 awewe anu masih keneh parawan. Eta kumaha tah diwadalkeunana kuring mah. Asa can pati jeras kitu cenah ceuk Gan Widura teh. Ki Picung satuluyna nyarita. Kieu ujang ari ceuk papanggih kieu mah anu ngaran-ngaran diwadalkeun teh eta kudu dibikon raga badag jeung rada lemesna tuluy diserenkeun kanggo anu ngagogoh eta guha Karanggorowong. Kumaha maksudna? Nah kudu dibawa ka dieu. Tangtu saperti kitu. Tapi kudu dikumaha-kumahana mah kitu nyaho. Kulantaran kana eta ari kudu mun ek disarankeun ku aki mah kitu nya. Anjeun kudu neangan ilapat deui di eta guha. Ditamahan deui kemae ku aki. Istilahna mah anu sejenna rek dihupkeun heula kitu. Ulah waka tirakat sabab masih kena aya tirakat anu can direskeun eta ku ujang. Singket carita Gan Widura nuluykeun deui cenah tirakatna ayeuna mah karep hayang nyaho kudu dikumahakeun eta 13 awewe nu masih parawan teh. Sakumaha anu kauninga sateu acana yen ilapat ieu teh sabenerna mah tina siluman anu nitis kana Batu Alina. Eta siluman teh bener karep kudu naekkeun kana elmuna, ilmu kasilumanana nyaeta kudu nyerot jiwa nyerot getih ti awewe anu masih keneh parawan. Jumlahna sarua nyaeta 13 awewe anu masih keneh parawan. Tuluy cenah manehanana teh ngajadikeun karep kahayang manehana teh mangrupa hiji ilapat ka Gan Widura jang ngalaksanakeunana. Sanggeus kitu mah samangsa-mangsa Gan Widura tirakat deui di jero guha Karanggorowong. Eta ilapat teh kadenge ku Gan Widura yen eta 13 awewe masih anu masih keneh parawan teh kudu dipateni katut getihna diinum ku Gan Widura. Kitu cenah kahayangna ti siluman Batu Ali teh. Na pikiran Gan Widura mah eta teh tinu ngageugeuh di guha Karanggorowong supaya manehanana bisa mibanda atawa bisa ngawasa kana pusaka anu disebutkeun ku Jang Wulung teh. Sanggeus kitu mah ieu Gan Widura teh balik teh cenah ti wewengkon guha Karanggorowong nu satuluyna mah ngalaksanakeun kana eta hasil atawa ilapat ti meunang tirakat teh. Nyaeta neangan ngawadalkeun
13 awewe anu masih keneh parawan. Dumasar kana ieu carita anu dijejer kalawan rada ringkes. Beja ngeunaan kajahatan Gan Widura anu geus mateni. Salah sahijina nyaeta adikna si Janwari anu samemehna jadi jurig pocong karep cenah rek maehan Gan Widura. Jelas eta beja ti Ki Janwari teh lain saukur beja tapi aya dina nyatana. Malahan mah kacarioskeun geus aya cenah kana 4 jalma anu jadi korban Gan Widura teh. Nah cenah eta beja teh encan sumebar ka lemurna Kang Loka di lembur bentas atawa encan nepi ka si Jantra sabab ieu Gan Widura ngalaksanakeun kana tarekahna neangan tumal awewe nu masih keneh parawan teh sasat di lembur-lembur nu jauh. Manehanana hayang ngarasa aman cenah ulah waka ti kakadenge ku balarea. Malahan mah tempat-tempat oge diatur supaya henteu tika ngaramekeun. Tapi sabuni-bunina nutupan kana kagorengan pasti bakal kaabeu oge. Tah ku kituna ieu kaayaan loba parawan anu leungit tuluy kapanggih kalawan geus kaayaan jadi layon sumebar we utamana mah di wewengkon lembur Bojong Legok teh. Kakocapkeun si Jantra jeung si Janwari geus aya cenah di lembur Bojong Legok nyaeta lembur si Janwari teh. Ari Kang Loka mah karep cenah rek naluntik kaayaan Gan Widura anu tatangaan jeung lembur manehanana sabari ngurus taneuh bari ngalaksanakeun panaluntikan. Ari si Jantra mah arek ngamimitian panaluntikanana nyaeta di Bojong Legok lemurna si Janwari teh. Kakocapkeun si Janwari jeung si Jantra rek nepungan cenah hayang nyaho kaayaan sabenerna arek nu dipintang saraya atawa nu dipenta pananyaan teh nyaeta Ki Widura punten Ki Dirga teh. Kakocapkeun si Janwari jeung si Jantra geus aya cenah di imahna Ki Dirga karep rek nanyakeun perkara loba leungetna budak parawan anu dijadikeun tumal. Malahan mah kapanggih geus layon teh. Ki Dirga nyarita, kieu sabenerna mah Jang Jantra ieu kaayaan teh sasat meureunan jadi dosa kuring. Sabab kuring nitah ka jalma anu kudu menang ilah pati guha Karangkorowong. Sanyanya nama eta teh ngan ukur babalentoran tapi lain niat musrukeun. Heueuh nyaeta. Sabab samemehna lamun aya anu dibejakeun cukup teu nyaho teh geuningan loba anu teu ngarti. Malahan mah tika aya anu wani ngarokahala segala rupa kaki teh. Tapi samemehna kuring teh menang beja ti anu disebutkeun mah ieu si Janwari teh kaasup murid Aki keneh. Aya cenah kapapatenan nyaeta adina anu jadi korban tina hiji panumbalan nyaeta kudu mayahan jalma awewe. Kuring ngandenge kana perkara eta teh ngarasa kaget tur acan waka percaya. Kulantaran kitu kuring teh nitah ka manehanana ngayakeun panaruntikan. Sanggeus aya cukup bukti anu kuat. Malahan mah meureunan jika aya pangakuan dina omong-omonganana mah dini hiji waktu ieu si Janwari teh numpungan ka Aki ngabejakeun istilah nama hasil panaluntikanana. Nya Aki oge teu langsung percaya nah bener atawa hanteuna. Satuluyna Aki oge ngayakeun panaluntikan jadi batulan ku si Janwari. Yakin salah saurang anu nanya ka Aki anu ngaranna teh Widura ngalaksanakeun kana anu diomongkeun ku Aki
nyaeta tirakat di gua Karanggorowong. Manehanana menang ilapat kudu naikeun kana elmuna kalaban cara numalkeun 13 awewe nu masih keneh parawan. Jeung anu jadi minggit jadi ngalas ngarasa salah ka kuring teh. Salah urang korbana teh kadang warga usaha lembur keneh ujung aki nyaeta adina. Ujang Januari aki teh ngarasa amak tur hayang males pati ka ieu jalma anu disebutkeun si Widura. Aki masih kene boga peperengian nyaeta ngajalankeun hiji tareka, hiji ilmu anu sabenerna mah kotor eta ilmu teh nyaeta nitiskeun kakuatan goib ti istilah nama jalma arwah anu panasaran kalawan make ilmu pocong kajajaden. Satuluina tareka eta teh dilaksanakeun hasilna nyugemakeun kakuatan Januari namahan jeung mampu ngungkulan kana kakuatan si Widura. Tapi dina matena si Widura teh geuningan manehana teh boga kakuatan jeung kabisa nu leuwih unggul sanajan ieu Januari teh geus boga kaunggulan nu sejen. Tah beureunan nincak di apes nyoba kadua kalian dicorag ka imahna jadi weh kalakah ka papatenan atawa kalakah ka dese anu sabenerna mah ngaturkeun nuhun aki teh murid aki ku Ujang Jantra disalamatkeun. Tapi sarupa deui kajahatan si Widura masih keneh can karengsekeun. Tah ayeuna kudu kumaha atuh Jang Jantra ceuk Ki Widura panjang lebar ngomongkeun kana eusi hatena. Waktosna baratos cekap kamu episode nu ayeuna kumaha lajengan cariosna mangga aja diteraskeun wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui per